Dinten ayeuna mah urang ngasakan nu hejo-hejo besti kaleresan ieu teh tadi. Aya nu masihan genjer ti sawahna Waentur. Nya Waentur nyaeta wana batur. Pertama-tamana mah nyaeta urang potongan heula we ieu teh. Ameh teu cing barabai teuing pas dituangna jeung deui meuni kacida ieu bapana si Ujang. Kuat di Allah jeung nu kolot-kolotna. Sakumaha resep ge atuh hoream ari liat-liat teuing mah. Tah upami tos dipotongan mah urang ngagolakeun heula cai we kana langseng. Satacan diusang oseng teh abi mah da nyaeta sok ieu. Sok dileob heula ku cipanas, ngeurah teu aya pait-paitna. Tah upami tos dileob mah kantun nyiapkeun bumbu-bumbuna we ayeuna mah. Duka kunaon nya eta ieu teh. Ujug-ujug ralieur sarebel kesang badag kesang lembut ieu teh. Tungtungna mah ngajoprak we ngarenos bumbu-bumbu mah dituluykeun ku bapana si Ujang. Bumbuna mah sederhana we, bawang bodas, bawang beureum, cikur, sareng cengek sakedik, nganggo tempe nyaeta ieu teh di. Duka menak resep ti mana nyaeta ieu teh. Masak genjer jeung nganggo tempe sagala. Duka padah meureun sok ningal dina HP. Nyantos we ayeuna mah urang turutkeun ka hoyongna. Aduh bakat ieu mah si Kasep mah sok ngiring riweuh ari nuju masak teh sagala dicabak. Ngeurah tereh beres urang buru-buru we usang oseng heula ieu besti. Seperti biasa we upami minyakna tos panas mah langsung gebrokeun tempena, gebrokeun deui si genjerna. Udak aduk. Tos kitu pasihan we si Roy sapuruluk meuh. Tong seueur teuing da bisi pangset apanan. Teras purulukan gula we sakedik mah. Kedahna mah nganggo gula beureum ieu teh saleresna mah. Ngan teuas tadi teh bade dikurud teh. Tos we nganggo gula bodas anu simpel kantun murulukkeun nya besti.